Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangdi sareng simkuring Agnes Hidayat dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Dina tahun anggaran 2014, pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat geus nyadiakeun waragan pikeun meuli buku-buku pangrojong pangajaran basa Sunda anu sagedena 3,5 miliar rupiah. Kitu anu ditandeskeun ku Gubernur Jawa Barat dina wawancara jeung majalah Sunda, Kamis 10 November 2013. Buku-buku anu dibeli ku anggaran pamarentah teh bakal dibagikeun ka sakumna SMP anu aya di Jawa Barat, boh negeri boh swasta, kalawan haratis. Anapun jenis bukuna ngawengku buku kumpulan dongeng, buku kumpulan sajak, buku kumpulan carita pondok, buku kumpulan drama, jeung novel barudak. Buku anu bakal dibagikeun teh henteu sagawaya, tapi kudu diajen heula ku tim pangajen anu diwangun ku para sastrawan, budayawan, jeung akademisi. Buku nu nyumponan syarat karakak dibagikeun ngaliwatan Dinas Pendidikan kabupaten atau kota masing-masing daerah. Aya 800 buku anu diajen tahun ieu, sarta anu nyumponan syarat pikeun jadi buku pangrojong pangajaran di sakola ngan 630 buku. Sesana eusina jeung temana dianggap kurang loyong keur bacaan barudak SMP. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Agnes Hidayat, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.